Assalamualaikum. Pangdeui sareng Ibu dina pelajaran bahasa Sunda. Ayeuna urang bagian ngeunaan terjemahan sareng Ibu Endang Mardayanti SMA 4 Tasikmalaya. Acana Ibu ngaturkeun wilujeng sumping ka hideep sadayana dinten ayeuna hideep lunggaran diajar di SMA 4 Tasikmalaya. Wilujeng sumping sadayana. Kompetensi dasarna menganalisis, mengidentifikasi dan memahami teks terjemahan sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Tujuan pembelajaran hideep dimampukan pikeun tiasa mengamati terjemahan melalui kegiatan menyimak atau membaca. Jadi hideep bakal nyimak atau membaca teks terjemahan. Dilajengkeun siswa mampu membandingkan berbagai tulisan hasil terjemahan. Aya sawatara tulisan keuku hideep dibandingkeun nahon bentenna. Siswa mampu menyebutkan langkah-langkah menyusun terjemahan dengan benar. Di dieu hideep bakal dipiwarang nyebatkeun lengkah-lengkahna, lajeng nyusun terjemahan dumasar kana lengkah-lengkahna. Siswa mampu menyimpulkan kaidah-kaidah yang terkait dalam terjemahan. Hideep bakal nyimpulkeun kaidah-kaidah nu patali sareng terjemahan. Kada hilap serat heula nami peserta didik, kelas, tanggal pemberian tugas, mata pelajaran, nama guru mata pelajaran, sareng jawaban tugas. Tugasna aya 2, kangge dinten ayeuna kahiji hideep piwarang ngarangkum atanapi ngadamel kesimpulan kana naon-naon materi anu baris ku Ibu dipedar. Tugas anu kadua hideep dipiwarang kanggo narjamahkeun teks kana wangun basa Sunda. Ada hilapnya aya 2 tugasna. Diserat dina HPS mangga, di print outin HPS mangga, pada dina folio ogen teu sawios. Diantos pisan tugasna dina waktosna margi Ibu bade langsung dinten eta keneh diumumkeun di kelas sewang-sewangan. Hatur nuhun, bismillah, urang dikawitannya. Tatacan urang kana materi, hideep uningaan heula ieu 2 contoh terjemahan. Cobi uningaan heula nya. Kahiji, naskah aslina. Desa Cibolerang adalah salah satu di antara 3 desa yang membentuk kota Kewedanan kini Kecamatan Jatiwangi. Naskah asli ieu mangrupakeun prosa. Kumaha terjemahanana aya nu tos tiasa? Mangga ditengetan heula. Tos tiasa? Mangga urang uningan hasil terjemahanana. Desa Cibolerang teh salah sahiji ti 3 desa nu ngawangun kota Kewedanan ayeuna mah Kacamatan Jatiwangi. Eta terjemahan tina prosa Indonesia kana prosa Sunda, tina bahasa Indonesia kana bahasa Sunda. Kumaha? Tos aya kelemeng-kelemengna bentennya. Nanging masih keneh tiasa ke urang tina bahasa sadidinten. Ulang lajengkeun kana teks sajak asli. Biaya teks sajak dina wangun bahasa Indonesia. Pasti tidak lagi seperti mendengar misteri mati. Wah, kumaha terjemahan teks sajak dina wangun bahasa Sunda? Diuningaan ku hideep. Teu puguh teu kawas keur mimiti ngarti. Kumaha katawis bentena? Tadi hideep tos ngauningaan 2 contoh teks terjemahan. Ayeuna urang pedar, naon sih teks terjemahan teh? Teks terjemahan teh nyaeta karya asli
karya hasil terjemahan dina bahasa sejen. Istilah sejen sok disebut alih bahasa. Proses narjamahkeun boh karya ilmiah, boh karya sastra biasanya diusahakeun sangkan papak pisan yang aslina. Artina tetebih sanajan bentan bahasana, tapi nu penting hartina tetebih sareng bahasa aslina. Sedengkeun ayeuna urang pedar wanda terjemahan teh aya naon wae. Anu kahiji, terjemahan interlinear. Terjemahan unggal kecap dumasar kana runtuyan bahasa aslina. Artina unggal runtuyan kecap teh mirip pisan sareng bahasa aslina, tetebih pisan. Janten dicaket-caketkeun pisan dina interlinear mah. Nu kadua, terjemahan formal atau harfiah. Terjemahan biasana anu ieu mah tradisional, mindahkeun bahasa naskah tina sumber bari teu merhatikeun kakhususan bahasa sasaran. Di dieu biasana pami hideup ujug-ujug langsung nerjemahkeun, teu ningali heula eta bahasa ti mana, kumaha, strukturna kumaha, aya lebatna kana terjemahan formal atau harfiah. Katilu, terjemahan dinamis fungsional. Mindahkeun bahasa merhatikeun makna anu dikandung dina bahasa sumber tur merhatikeun kakhususan bahasa sasaran. Di dieu hideup difokuskeun kana bahasa naon tah ieu teh, kumaha strukturna, kumaha istilahna, kumaha adeganana, diperde pisan dina terjemahan dinamis fungsional ieu. Salajengna saduran. Terjemahan bebas anu mentingkeun amanat tapi teu make kecapan sorangan. Artina di dieu henteu pakait jeung istilah atanapi adegan-adegan bahasana, tapi teu nganggo bahasa urang sorangan, tetep aya bag-bagan bahasa nu dianggona. Dina saduran ieu saperti saduran dongeng Abu Nawas disadur dina bahasa Arab kana bahasa Sunda. Eta dongeng saduran bebas kumaha cara nyadurna. Lajengkeun terjemahan budaya. Terjemahan makna tapi ngaluyukeun jeung kabudayaan sasaran. Di dieu difokuskeun kana budayana, kumaha budaya dina bahasa nu bari diterjemahkeun. Misalna bahasa Indonesia kana Sunda, kumaha prak-prakan budaya Sunda, eta nu diutamikeun. Lajeng terjemahan otomatis. Terjemahan nu mindahkeun bahasa hiji naskah tina bahasa sumber kana bahasa sasaran. Di dieu na otomatis ieu bahasana langsung diterjemahkeun dumasar kana sumber sasaranana. Lajengna kaedah narjamahkeun. Kahiji, maham eusi teks anu ditarjamahkeun dimaknaan heula, paham heula kana teksna. Lajeng kudu luyu jeung eusi amanat nu nulis atawa paham kana maksud pangarang. Janten kedah fokus kana anu nulisna, amanatna bade kumaha. Nu pamungkas merhatikeun galur carita. Artina di dieu teu kenging ngadamel galur nyalira, kedah luyu sareng bag-bagan galur anu didamelkeun ku pangarang. Salajengna kaedah-kaedah nu ngabedakeun dina narjamahkeun wangun prosa jeung sajak. Naon bedana? Kahiji, paminina prosa mah hitunganana narjamahkeun teh per kalimah, teu kaing per kecap, margi bisa ngarobi harti. Sedangkan pami sajak mah kedah per kecap, leuwih bangga, leuwih munol eusina. Margi kadang-kadang dina sakecap idiom sareng anu sanes kantena benten-benten. Jangan teu tiasa per kalimah pami dina sajak. Kadua, narjamahkeun prosa cukup nggunakeun bahasa aslina. Sedangkan pami sajak mah kudu weruh kana bahasa jeung budayana. Dia teu sagawaya pami hideup ngahartikeun dina bahasa sajak. Janten sareng bahasa prosa tiasa nganggo bahasa urang sadidinten. Katilu, prosa saperti narjamahkeun sapopoe. Di dieu fokus kana bahasa sadidinten teu sawios. Nanging pamilina sajak mah
perlu pengalaman ke penyairan seperti ngaraci kecap, metafor, imaji, jeung diksi. Salajengna urang lebet karena lengkah-lengkah narnyamahkeun. Nu kahiji nyiapkeun teks nu rek ditarjamahkeun. Siapkeunlah teksna. Layang nu kadua baca dina jero hate atanapi ngilo. Janten dina narjamahkeun mah teu kenging nganggo bahasa bedas. Ditu kenggo gorowokan cekap dina jero hate. Margi urang kedah ngandeudelan kana naon eusina. Nu katilu paham kana alur carita prosa. Pamilina prosa paham alurna, pamilina sajak kedah paham naon eusina. Margina sajak melancaran. Kaopat proses narjamahkeun duyu jeung kaedah-kaedahna. Peratoskeun kaedah-kaedahna. Kalima mariksa hasil terjemahan. Terakhir hideep bakal mariksa hasil terjemahan. Proses narjamahkeun nu kahiji mariksa dipake pikeun ngaguar amanat anu rek diterjemahkeun, analisis gramatikal jeung semantik, boh konotatif, boh denotatif. Jadi hideep diparios heula terjemahanna gramatikal semantikna. Mindahkeun hasil analisis tina bahasa sumber kana bahasa terjemahan. Nembe satos hideep diparios teu kenging waka diterjemahkeun langsung dialihkeun pamitos yakin nembe dialihkeun kana basa anu baris diterjemahkeun. Salajengna ngawangun deui meda rupa-rupa gaya basa jeung teknik nu dipake pikeun ngahasilkeun gaya basa nu luyu. Artina gaya basa hiji basa jeung basa sejen tangtos beda sapertos basa Indonesia sareng basa Sunda ngagaduhan ciri sewang-sewangan. Tah di dieu hideep diperdih pikeun terang kuninga hal nu kudu ditetenan dina prak-prakan narjamahkeun. Kahiji kudu satia kana teks aslina jeung kudu nembongkeun kajujuran. Artina hideep kedah fokus kana bahasa aslina, tujuan aslina, teu kenging ngaya-ngaya. Kedua, perhatikeun kalawan darieu sumanget jeung suasana dina teks aslina. Pami dina teks aslina sedih kedah terjemahanna ge kedah sedih. Terus kitu. Anu katilu, narjamahkeun teh ulah kaku tapi kudu ngaguluyur sapertos teks aslina. Nu kaopat, hadena narjamahkeun teh dibarengan ku kamus pikeun ngagambangkeun urang dengan kecap nu teu dipikarti. Pamit aya kamus asli, hideep tiasa ngalangkungan kamus dina elektronik atanapi internet. Mangga ieu tugas anu kadua tadi hideep tugas nu kahiji kangge ngarangkum. Tugas nu kadua ayeuna tarjamahkeun ku hideep kana wangun basa Sunda. Kahiji teks sajak. Emot pamit teks sajak kedah ditarjamahkeun perkecap. Ieu ya teks sajak dina wangun bahasa Inggris. Beside the steps of the door to the freedom building. Mangga ditarjamahkeun perkecap pamilina sajak. Tengetan antawis bag-bagan bahasa Inggris sareng bahasa Sunda. Dilajengkeun teks sajak anu kadua dina wangun bahasa Indonesia. Bersama keluarga aku bicara, aku ketawa bergurau senda, mengendap suasana dalam alpa. Ieu teks ieu diterjemahkan anu bahasa Sunda. Teks wacana, hal saya dibawa pindah ke Pasuketan penting diceritakan, sebab kalau saja saya terus tinggal di rumah peninggalan nenek moyang ibu yang terletak di samping balai desa, tentu kisah hidup saya akan berbeda. Tah, ieu pakanana kedah disesuaikeun nya. Tur nuhun. Kedah dikempelkeun dina waktosna teu kenging telat.
waktosna teu kenging telat ku ibu langsung diumumkan hasilna dina WA sewang-sewangan. Diantos pisan tugasna. Engse, alhamdulillah. Tepang di minggon enjing diantos pisan tugasna nya. Hatur nuhun, mugi hatras aya dina kasehatan, kada hilap. Salam waktos ka Ibu Rama, mugi urang teras aya dina kasehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantos tugasna.